Mabi musyahadati teh khusus dina bulan Rajab, kayak di mana-mana geus nepi kana bulan Rajab tuluy baca nya unggal poe kitu nya unggal waktu. Sunnahna kieu, ya Allah nun Gusti Allah bi musyahadati asraril muhibbin teu ku jonghokna kana sapirang-pirang rahasiana jalmi-jalmi anu mika cinta. Wabil khalwatil lati khassasta biha jeung ku khalwatna ta anu Gusti ngahususkeun kana eta khalwat teh teu ngahususkeun ka dunungan urang sayyidul mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asroita ta dina nalika ta ngaisrokeun Gusti ta bihi ta ku itu ta asrar teh ta atawa bihi ka anjeuna bihi teh ka sayyidul mursalin ya dina nalika Gusti ta ngaisrokeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatas sabi'i wal ishrin dina wengian 27 naon teh 7 Rajab teh tah kalawan teh rahasia eta kalawan rahasiana dina waktos diisrokeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga Gusti mikanyaah kana hate abdi anu sangat-sangat sedih sangat-sangat prihatin dicarekan wae ku pamajikan dicarekan wae ku dunungan wah sagala we loba karibu hatena muga we hate abdi teh dirahmat ku Gusti oge deui wa tuji badawati sareng muga Gusti ngaijabah kana doa abdi ya akramal akramin he nu pangbarahan-barahanna benten tinu bararahan kitu. Jadi intina mah doa ieu teh teu ngarah Allah ngarahmat kana hate urang anu tadina hate urang teh mikiran wae duit tak ayeuna mah kumaha jadi tenang hate teh pikiranna teh akhirat we ngaji jeung ngaji we. Oge sakur-sakur doa selalu diijabah ku doa ieu teh. Kitu aja ge di mana-mana geus bulan Rajab, geus masuk bulan Rajab tuluy bulak-balik. Ari macana ti ayeuna